ketika kula berangkat ke Baghdad aya kuburan didinya Bahlul tadina masuk neuleuh di kitab bae Ki Bahlul horenganan aya kuburan aja ieu Bahlul teh sakurun jeung kitu Ki Abu Nawas sakurun jeung Ki Abu Nawas teh zaman Raja Harun Ar-Rasyid ditanya jageus teh kapanggih Ki Bahlul asal aya geus saminggu teu kapanggih jeung tas di mana tas di neraka tas ulin ka neraka hah sia ngomong cak raja tas di mana tas ulin di neraka dek naon tuh jangan seuneus sugan aya bae setik jangan naon ya jangan ngarokok si Bahlul cak raja teh pohara teh si budak Bahlul. Jadi Ki Bahlul teh seorang wali, seorang ulama, sarua jeung Abu Nawas, ulama, wali. Cuman manehanana embung katangen, embung kanyahoan kawalian jeung kaulamaanana. Sebab Raja Harun Ar-Rasyid memeh nyana jadi wali, yakni keur ngaraja nyana teh diktator. Kumaha aing bae cek Raja Harun Ar-Rasyid, mantap embung teu make Al-Qur'an sepenuhna. Mantap Ki Bahlul ya. Wali ulama cuman nyana teh wawalah disebut Bahlul. Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah. Raja Harun Ar-Rasyid mah zaman Abu Nawas jeung bapana teh digawe di raja. Cak raja teh aing malah coba hayangnya hoye make pakaian masyarakat itu sok pagulu-gulu mah di masjid aya naon caknya nanti jadi raja kuari nyarupa masyarakat milu gaji pangajian caknya nanti tanya jawab jeung kiai raja anu naon kitu ngaranna kitu nyelundrup nyana teh teu kanyahoan raja dihareup gambar ku tanya jawab nanya kiai ulah abdi rek nanya silakan kunaonnya cenah cak kiai eta di jero kuburan teh kapir-kapir jeung jelema nu maksiat teh kapan disiksa bener kan bener tapi anehna eta kapir teh sageusna dikubur haju digali di sisina didengekeun pancena disiksa tapi teu kadenge siksaanana sugan eueuhan atawa genjreng-genjrengan pan kiai ngomong bakalna disiksa bakal jeritana luar biasa sugan ngadenge jeritan saeutik teh henteu tah eta kudu ngabuktikeunana kumaha waduh ceki mau pertanyaan yang sembarangan kiai atuh moal pati-pati jadi kiai jangan mun teu boga kalapa tuh kieu Bapak pertanyaan bagus sekali eta mah ulah aneh sebab paeh mah leuwih ti ngimpi bae jelema nu ngimpi ente bapak cicing di deket nu ngimpi eta jelema keur diudag-udag orai loba oraina nyana jejeritan di dinya bapak di sisi apa bapaknya tante nyana keur diudag-udag orai jangan teu cenah tuh kowe eta pae ngimpi bae teu kanyahoan bener oge cek dia hebat eta terus ngaji deui nyaritakeun pang indah-indahnya jeung pang bagus-bagusna jelema nu asup ka sorga di sorga bakal aya mahkota eta teh dunya jeung isina dibandingkeun jeung mahkota masih keneh muliaan aguran mahalan mahkota ambo cak raja pohara amat ngan haju eureunna ngajina teu kaburu nanya balik raja ka ieu mah aing boga kiai Abu Nawas panggil ka dia panggil aya naon tuan raja cenah cek kiai bahwa di sorga eta aya mahkota jelema anu diasupkeun ka sorga bakal dibere mahkota bener eta bener ngadenge di mana eta tuan raja ulah loba amal ulah naon sia aing rek nanya ye
eta mahkotana cek kiai cenah mun dibandingkeun jeung dunia katut eusina masih kene mahalan mahkota eta bener. Nah dibere tugas ku Arisya Abu Nawas pangnyokotkeun aing hiji bisa teh sia tuh bisa lu teu bisa Abu Nawas bisa kalem bae Abu Nawas sapira nyokot mahkota mah eta atuh tenang bas bisa tulen bisa deh lu tulen Abu Nawas segala tuh bisa Abu Nawas tenang bae geus atuh geus dia sokot nyokot keluar Abu Nawas suga neangan atuh itu Abu Nawas balik we ka ieu mah ngopi jeung pamajikanna cak pamajikan aya naon tadi raja eta kita nyokot mahkota di sorga kejo atuh bisa lu masalah tuh kayak manggil deui nya nah kok masalah Abu Nawas tenang we Masya Allah ngobrol jeung pamajikan atuh geus we masalah we sok dipanggil deui Abu Nawas ngadap mana mahkota waduh perjalanan anak kene ya teh jadi perjalanannya sulit kakak datang ke pertengahan ke can datang atuh tenang we Abu Nawas penting mah ieu bae heula kayak aya mahkota bayar ku aing bayaranna kan leuwih mahal tibatan eta mahkota mah cek kerajaan aing jeung kabeh ka kawasan pikeun kasihan penting itu mahkota aya di atas segel tuh nanti mau ke materai Abu Nawas geus kira-kira cokot bae tuh saya balik deui Abu Nawas ka ieu ngopi deui jeung pamajikan cak pamajikan aya naon atuh nanyakeun mahkota surga teh tadi cokot aja ku masih apa siap dibantu ke leuleun cokot lalu bisa aja Abu Nawas teh tadeuy cak kata Haji pada siapa tuh siap bae sepira raja iya ayo teh ge tungtung aku mah lah masalah kitu ieu panggil kedua kali panggil kitu kene katilu kali Abu Nawas ulah main-main ieu raja sia ai sanggup ai teu sanggup buta atuh sia lamun sia sanggup kudu ngebuktikan lamun teu sanggup di sel siap wae lamen sel bae cek ku ari mah kieu Tuan Raja kecil nyokot mahkota teh kecil cuman abdi tuduhkeun heula lawang sorgana sebab mahkota aya di sorga lawangna panguduhkeun pan Tuan Raja mah atuh nyaho ka lawangna geus atuh ai geus jauh mah tah lawangna kula nu nyokotna aya jin aya orai aya masato di ditu di nu surga tanggung jawab kula nu penting lawangna heula sia nanaonan ya Tuan Raja deui leuwih nanaonan cek nu bener sia Tuan Raja Abu Nawas sabuk papan teu kieu Tuan Raja sakabeh perkara aya lawang mun lawangna moal bisa urang kadunya aya lawangna bobogan mah eta lawang urang kadunya sia sok macem-macem aja lamun lawang emak urang mau bisa keluar banyak orang jadi pepet malah bener oke sia cenah cek raja teh ja pinter sia lawang kedua memasuki alam barzah moal bisa urang asup ke alam barzah lamun teu melalui lawangna pae Tuan Raja kajenting sok gede raja hayang ke alam barzah kudu melalui lawang pae nah nomor katilu hayang mahkota di surga eta ge kudu aya lawangna ngaranna lawang akhirat geus kudu melalui lawang barzah tas lawang barzah karena ke lawang akhirat ku ari mah deuk nanya bae deuk ulah heula apa raja heula sia sok macem-macem sakula mah mun raja hayang geus bae Tuan Raja paeh teu heula ieu kerajaan jang kula sia goblok aing teh hebat jasa teh jahe geus sia Abu Nawas ieu tuh kabeh ge lawangan sapira urang mah kakarak melewati hiji lawang mah atuh mana geus eueuh ku ari cek tah jadi kabeh aya lawangan geus Tuan Raja
jenting jadi raja mual bisa waka nyokot mahkota lamun teu melewati lawang maut sanggeusna lawang maut lawang akhirat ke geus didinya kakarak teu kudu dicokoteun ku kula tuan raja nyokot sorangan ge lamun tuan raja henteu ngaguling di jembatan Siratal Mustaqim sia kaing gitu ya tuh asal teu jujur bae geus gagulimpang teh eta Abu Nawas Poharajas eta nyampaikeun ngaranna di kerajaan aya tukang nyampaikeun penasehat ka raja nu mantak di urang ge aya penasehat presiden aya penasehat gubernur aya penasehat bupati aya penasehat aya kabeh ge aya penasehat-penasehatna tah nu mantak ieu lamun gubernur korupsi eta penasehatna nganasehatan henteu sih lamun presiden kabeneran kuari misalna korupsi misal jangan serada mengarah setik-setik misal kata penasehat menganasehatan apa henteu sih tah padahal penasehat di kerajaan teh di presiden di urang teh kan aya 5 penasehatna teh penasehat teh aya 5 eta teh lain lalagaan Masya Allah eta mampuheun henteu nganasehatan cara Abu Nawas nganasehatan raja oh bisa bae mahkota mah tuh tuduhkeun lawang apa ya cak yana teh pan hebat eta walikullin darajatun mimma amilu wallahu a'lamu bimaradih walikullin tetep kasaban-saban sahih dina jenjang manusia anu ngamalkeun kana aturan-aturanna darajatum mimamilu aya darajat-darajat aya tahapan-tahapan pangkat-pangkat sebagai jazaun babales mimamilu tina amal-amal kunukunyana dilaksanakeun min khairin lamun memang manehanana ieu amalna amal bagus boga darajat engke di sorgana lamun manehanana ngamalkeun min sarin kagorengan engke nyana boga darokat tahapan-tahapanana di neraka jadi KBG jin jeung manusia teh pada ngabogaan darajat ieu keur carita di akhirat di dunia ge sami bae darajat-darajat manusia darajat-darajat jin eta teh timbul tina mimma amilu pagawean manehanana keneh sorangan pagaweanana 10% darajatna 10% pagaweanana 50% derajat 50% pagaweanana 70% derajatna bakal aya 7% pagaweanana 100% derajatna ge bakal 100% tergantung pagaweanana nu mantap darajatum mimma amilu eta keur carita kahadean keur kagorengan ge bakal dibere darokat engke manehanana boh di dunia keneh darokat eta hartina ngelelep artina darokat teh eta penggunaan hinana kahandap sabaraha derajat tergantung pagaweanana pagawean kahinaanana 10% darokatna 10% pagaweanna 50% darokat 50% pagaweanna 100% kafir aya dinyana mabok aya dinyana judi aya dinyana tek-tek bengek berbagai permaksiatan kabair jeung sagoir aya dinyana darokatna 100% tergantung pagaweanana iyalah darajatum mimma amilu kade wa ma rabbuka bighafilin amma ya malu teu aya pangeran anjeun Muhammad sampikeun ka gopir tina naon nu dilaksanakeun ku hamba ku manusia ku jin jeung manusia tara ditoler-toler ku Gusti Allah emangna di dunia gitu di dunia mah aya nu geus itu digawe 15 tahun dibayar 4 bulan ngaranna eta kan noler-noler tuntutan hak waria coba ayo ka ditu boro-boro nyana endek nyumponan hak buruh tubuh pamarentahna ge keur kredit sarua bae ieu bajeng jelema anu endek ka dokterna keur diimpus kuari buruh dararatang kabeh ka ditu demo nuntutanana hak lantaran kami teu puguh ieu teu dikerjakan kami teh atawa dikerjakan tapi teu puguh atawa ieu teh buruhna teu jelas dan lain sebagainya tuntutan-tuntutanana puguh dokterna ge keur gering moal bisa
Eta mah kan kos sekarang itu Allah mah wa ma rabbuka bighafilin amma ya malu naon nu kurang dipigawe kontak ku Allah langsung dibalas di dunia dengan derajat manusia mun khair mun bagus. Urang ibadah ka Gusti Allah boga ikhlas teh 10% derajat manusiana derajat kabagusana 10%. Naik kuari boga 20%, naik derajatna 20%, naik deui 50%, naik derajat 50%, naik deui ka ditu sampai jadi wali min auliya ilah 100%. Di wali gengke aya wali abdal, aya wali nukoba, aya nujaba, aya uropa, aya asoim, aya muhtar, aya imamani, aya kutub. Tergantung kumaha tingkatan keyakinan dirinya ikhlas ka Gusti Allah. Makin ikhlas tambah derajat, makin ikhlas tambah derajat. Aya anu geus tahapanana 50% melempem teh ka handap. Tergantung kumaha pagaweanana. Kuari mimiti ngaji geus bisa alfiyah Johar Makmun mantek kabeh geus ngaji Fathul Muin. Oh di sisi lagi geus dijangjangan Fathul Muin teh. Datang kacoretan leuwih gede tibatan aslina. Jamul Jawa media haji eta teh ngaji zahir doang nu kos kitu mah dipetakeun ku ari pasaran alfiyah mayar saurang sampah. Ngaji Johar Makmun ku ari bayar sampah berarti. Ngaji Jamul Jawa mah bayar sampah. Sebab naon di ojol-ojol jeung dunia sampah tambah kos kitu mah tahapan ikhlas tauhna naon semet sakitu berarti. Geus gajina teh semet nu di deuleu teh dunia. Derajatna ngan sakikituna bae. Tapi kuari diikhlaskeun tanpa hayang imbalan. Ai mere mah ditarima ngan tanpa imbalan. Pan urang teh kieu ye. Ikhlas mah kieu ikhlas. Pan bagian mah dunia mah geus maksum contoh ngariung urang teh ngariung muludan misalnya panitia geus mempersiapkeun jang mubalik teh 1 juta 2 juta 3 juta terserah panitia kan geus aya tulisanna di Lauhil Mahfuz bagian Kiai Junaid teh 2 juta tinggal Kiai Junaid nu deuk berangkat ka muludanana teh deuk ceramah deuk menyampaikan ikhlas apa henteu bagian mah di ditu moal coplok geus aya tulisanana di Lauhil Mahfuz tinggal Kiai Junaidna lamun berangkat mah tujuanana hayang amplot eueuh ikhlasan berangkat mah ikhlas ieu mah jaieuna mah moal leungit maka datang bae geus dibagi di Lauhil Mahfuz tinggal berangkat mah ikhlas apa henteu semata-mata deuk ngagungkeun ka Kanjeng Nabi moal leungit mah 2 juta mah geus aya tulisanana di ditu moal leungit di hayang-hayang nya teh 5 juta tulisanana 2 juta bae 2 juta baik sanajan nyana diri tuh langsung ngomong ke panitia oh naik pesawat mah sajam karena iya mun ke Kalimantan mau bayaranna mahal pesawat mun ke Singapura mah mahal iya ge atuh diakurkeun jeung pesawat bae tuh kira-kira bangsa 3 juta 4 juta mah diomong-omong gitu tulisanana 500 mah 500 bae 500 moal goyang tambah tulisan ti Lauhil Mahfuz tergantung urangna hayang apa henteu eta lah hijab tah ngaleungitkeun eta lah nu hese neuk datang ka ikhlas teh capek anu luar biasa lamun teh diarahan ku urang atuh terus bae ojol-ojolan bae nyaritakeun ilmu ojol jeung duit nyaritakeun ilmu ojol jeung agung nyaritakeun ilmu ojol jeung mulia datang ka pae kitu bae rugi lamun henteu dioberan ieu batin urang teh atuh terus bae kos kitu bae tahapan jelema teh datang ka dinya bae geus ieu mah bisa orang ngaji kos kitu mah tamang ngaji sampah mulai aing dek ngaji anu bebeneranana di atas syariat ngaji alfiyah jabuatan wali ditendenan ikhlas ngaji Johar Makmun karangan Syekh Abdurrahman Akhdari Jawali teh tah urang ikhlaskeun nurutan nu ngarangna urang ngaji Fathul Muin teh karangan Imam Zainuddin Malebari ahli Allah ikhlas urang turutan nu ngaranna urang ikhlaskeun di luhur syariat di jerona aya ikhlasan menuju hakikat sabaraha persen urang ikhlasna derajatna di dinya bakal 10% boga ikhlas 10% derajat 20% boga ikhlas 20% derajat 70% dat walikullin darajatum mimma amilu aya anu geus tentrem ngaji jeung santri ngaji jamiahan boh kabeh beda sejuk jeung kiai eta mah barang aya pilkada jana rada goyang saeutik
santri geges lain deh kiai urang kuari jadi kiai urang jadi kiai masyarakat ya gitu kene mambus ngomongna eta kene nyanana jelemana eta kene tapi kok kaambeuna lain deui mobilna salah bensin baheula mah bensinna wah bensin murni teh tapi kuari campur benang meuli nah di sisi jalan campur oli naon kana merekna 2 tak di bensinan 2 tak nu di sisi jalan ge bau amat sih eta asupna sial ta mobil bau lek aing mah komo nu reuneuh mah langsung olap di dinya teu ngambeul eta ge mengolap cenah mah tah mobil bensinna salah ieu ge si kiai menang ti bupati menang ti partai goyang kuari derajatna tuh tadina 50% aya kesejukan jeung aya ketenangan bahasana jeung ilmuna mutiara nu kaluarna kuari mah rada lain deui teu ngeunaheun kok teu ngeunaheun kadengena mulai coplok derajatna turun walikullin darajatum mimma amilu bogan amiluna salah amalna salah perbaiki deh supaya rapi supaya mantep supaya mulus derajat indallah keur carita kahadean derajatna engke makin bagus makin sengit makin bagus makin sengit goreng makin kahandap ngalep darokat wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun Allah moal noler pagawean urang tetep bae jin jeung manusia moal gopil Allah makan anu dipigawe ku urang sesuai jeung kaikhlasan Masya Allah nu entek hese urusan ikhlas na doa babari do omongkeun tapi hese namun teu diwarah ku urang atuh hese bae tailah endeu ka Allah cekan Syekh Abdul Qadir teh mah ieu teh engke bakalna teh loba pasar di dunia teh bakal jadi pasar kayak dihalain hadis cek Kangjeng Nabi ku Tuan Syekh Abdul Qadir dicaritakeun loba pasar engke banusa teh asup ka pasar teh macem-macem mimiti timbul pasar timbul mall engke mah bakal jadi pasar kabeh global dunia jadi pasar kabeh teu kahartipan ku urang jadi pasar kabeh ternyata horenganan di sisi imah jeung warung encan jadi pasar kabeh tage begitu aya televisi televisi teh eta teh kitu nyaritakeun masarkeun iklan eta pasar ngaranna unggal imah geus aya dipasarkan melalui iklan eta teh masarkeun kerja di pasar teh imah urang teh kuari meuli HP tak bae jadi pasar imah urang keur ngisi ge transaksi berapa emang barangnya udah ada ya udah ya terus ya udah langsung teu nyahoeun keur ngisi nya keur transaksi jadi pasar di luhur kasur nya terus bae di meja di dapur keur dahar imah urang jadi pasar. Lamun geus pasar kos kitu teh saha jelema nu endeu ka Allah berarti henteu mentolerir tentang pasar. Kaluar tina karamean pasar sebab urang endeu ka Allah hubungan jeung manusia putuskeun. Nu mantak jelema di akhir zaman kuari endeu ka Allah teu boga TV jeung teu boga HP eta geus hebat jasa kuari. Teangan kiai nu teu boga TV. Oh aya teu lembur teu boga TV nya mah. Coba bere. Coba bere bareng dibere teh narima kamari teh boga teu kabeli lain nu kos kitu ieu geus teu hese tun deunduk ka Allah teh hese tah derajat teh datang ka dinya di dinya bae datang ka HP derajat manusia amiluna datang ka dinya datang ka TV amiluna datang ka dinya tapi lamun ditasblangkeun aing mah deuk ka Allah batur butuh ka aing deuk ngaji ku aing di pagahan aing makanya embung aing mah kudu hubungan segala partai jeung organisasi jeung pemerintah mah sebab lain urusan Quran tah mah aing bae ngan tetep aing mah ngadoakeun bae sebab ieu negara aing negara urang aing mah ka Allah bae geus bae sigan nya nama bener-bener tungkul kana paculeun cak urang Karawang teh teu nguut kayungan teu gedag ka angin hiji Allah delekeun ke bakal sengit likullin darajatum mimma amilu ngan tadi teh apaan geus tadi ke tadi 7 juta bagi 2 nutul bagi 2 tinggal beak geus kabeh ieu nu deuk ka Allah anu mana kuari jol ieu kiai boga showroom anu ieu gonta ganti bae ka showroom sarua bae
nu ieu kiai teh kamari langit biru milu ngagaruling di langit biru datang ka kuari eta teh duit masyarakat ge can ka kembalikan ke kiai nanaon atuh can ka Allah ka langit biru ka Allah ge lecen lewat langit biru wah blon teh kiai ai teu beunang aya nanaon aju bae milu walikullin darajatum mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya wa rabbukal ghaniyyu pangeran anjeun Muhammad anu kaya nu sugih teu butuheun ka makhluk teu butuheun ka ibadah kulantaran teu butuheun Gusti Allah mah waktu dirusak bae ai teu butuh ka sia teu butuh ka ibadah sia sia ibadah jajang sia waktu ku aing lejapkeun kumaha aing bae geus aing pajar butuh ka sia tsunamikeun ku aing sia geus aing pajar butuh ka ibadah sia podalan sia ku aing Allah butuheun mah ka urang Allah butuheun mah ka ibadah urang dimumule nu dimumule ku Gusti Allah teu butuh aing ka sia goni Allah besi pajar butuh dan rusak ku aing sia besi pajar butuh disunamikeun ku aing gempakeun ku aing sia dianginkeun ku aing ditornadokeun sia ku aing beak teu butuh aing mah eta mah ibadah jang sia aing mah nyieun bae Dzurrahmah cuman Gusti Allah anu sugih teh maha welas asih teu kitu bae geuningan henteu padu abong-abong Allah teh rusak bae sia ulah nyaona naon teu kitu teu adil tuh kos kitu mah zalim ngaranna teu kitu Dzurrahmah Gusti Allah mah heula ke ieu jelema geus loba jasa nu maen teu geugeuran ku Allah dibalikeun urang mah boga anak teu nurut sapoe 2 poe 3 poe geus dijingjing bae ceuli dikulub sia ku aing keur mah lain anak aing sia anak tere dikulub sia ku aing dikulub urang mah kitu bae Pak ai Gusti Allah mah henteu mabok loba muzinah loba togel loba ngutus lah kiai supaya datang ka dinya kiai dulur-dulur sadaya sing hade hirup teh aya kelanjutanana di dieu sok aya nu mararain aya we aya mun menang bagi 2 jeung kurangnya cak masyarakat ieu urang ye ye akur ye kieu akur ye dulur di dieu kan aya nu sok ngakon ngomehan kotokan sok adu kotok tah eta kotok nu elehna jang kula mah nu elehna bae jang naon tuh kiai dek dipencit bae kula mah lumayan bae tah eta kiai nu kos kitu akur ye sakiana ye aya liwat tuh main gaple menang sia sit aing segala sit sara itu beres ye utusan Allah ya kos kiai ya kudu dirantai mah utusan Allah ngutus deui sugan ieu rada kuat ya utusan teh nyarita ke tah lamun engke nyanang geus aya nu ngadenge hiji dua terjadi disiksa lamun ke diutus coba ku ieu sakali diutus deui tetep bae masih kene kos kitu kene we nah cek Allah kakak ieu mah kudu diajurkeun ieu tah jadi henteu gampang kitu bae tetep bae Allah teh maha sugih tapi maha deudeuh jeung nya ya Allah atuh pan ieu nu ngaji ge nu ka dieu sesa kabeh sesa nu baheula jadi pejabat ku Kalimantan jakeun ngajabat nama pagon nya ge korupsi sarua anu kamari dagang nya tanyung priuk dagang emang balaleunna jah henteu sesa ngan ku deudeuhna Allah kamari keur korupsi keur ngajabat kamari keur dagang teu beres kamari keur ngajawara tukang bobok tukang tarok ku deudeuhna Allah henteu dikukumahakeun kuari nya ngadengkeun pangajian eta lain rahmat Allah sih naon aju ngalengis di jero hatena ih jaheu nya beuh aing lamun teu kena rahmat Allah mah tuh cak aing ge deres da sia beuh aing kuari mah bisa ngadengkeun pangajian tuh tanya pasaing anak mah basi mana kan marahan sia tuh cek alhamdulillah nanya deui pogo ngalahirkeun anak ge saha wah ieu budak asal kudu lain ngaji balik ngaji ngaji dah esek jangan teh lain salat nanti lah di mah karak ngaji doang kuari mah deuk pake musik anak salat doa antep kedeul lah kayak ku galedeg deureuh lamun kula eleh anak lamun bapan mah eleh
oke nya lepat Allah kakarak datang ngadagekeun ngaji bae geus uyuhan tak sakitu ge geus uyuhan kakarak saminggu geus uyuhan aya jelema sugi teu daekeun ngaji teu daekeun naon eta kan siksaeun Allah ngaji teu daek zakat teu daek abut-abutan bae di mana hotel didinya ayahnyana di mana kesenangan dirinya ayahnyana kuari kakolotnakeun ngaji aing mulai ngaji kamari lamun teu aya rahmat Allah ketika nyana teu zakat ketika nyana aya di hotel ketika nyana keur aya di tempat lain dan lain sebagainya mun lain rahmat Allah geus wae dirinya siksa dicekelan tapi Allah membabari ku galedeg ku habek keluar ayo bae juga bisa dia sasebeuna 20 urang mah kos kitu bae pan hadege Allah mah pan teu kitu sia abah bisa bawa ngaji bae guys abah mah ka majelis sia mah geus sifat zalim Gusti Allah nya kadenge nah jadi dicombo ku urang ya nah geus kala luar kabeh anak neangan abah ka majikan abah ngaji iya nyeritain apa siapa yang ngaji zakat mah nanti ada rahmatna kakarak datang ka ngaji doang mah encan zakat encan ke tungguan anjeun Muhammad mah kaya teu butuh ka kanjeng Nabi dakwah kanjeng Nabi teh dakwah pan kos kitu urang ibadah lain nurut endahan ka kanjeng Nabi ngantem endangan ka kanjeng Nabi nya aya Sayyidina Umar mah urang tadi asal nu manjat dosa iya artinya dalil kan Allah ngersakeun lecatkeun Gusti Allah Sayyidina Umar ya lemak kata ahli Mekah mun Allah ngersakeun rusak ram wa yastaklif wa Allah digantian mempadikeun sabada parai harajankeun mayasa kumaha kana Allah kama ansyakum min dzurriyyati qaumin akharin sakumaha Allah ngajadikeun turunan kaum manusia jauh yakin ku Gusti Allah urang mah puguh ka anak geus dikempit bae sabaraha pasang anak aing teh nurut ka aing dipeucit sia ku aing urang mah kitu bae lecak lalaunan atuh bisa-bisa muslah cek Allah tuh tidak menutup kemungkinan masyarakat lamun geus bener-bener henteu nurut ka Kanjeng Nabi Muhammad kuari henteu nurut ka para kiai anu ngalanjutkeun perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad cek Gusti Allah aing mah maha sagala-galana nggak hosiar ke zaman Kanjeng Nabi non beakeun ku aing kabeh gas digantian tah kudu turunan nu milu di kapal Kanjeng Nabi Nuh bae sakitu aing gampang jasa kuari cikupah bojong bueak kabeh geus bongan madomplengan malulu Adidas segala niki buku nyeri ya janu asli mah leuleus barang dipake waduh aing 5 lengkah ge borok aing suku ini produksi bojong ya kajian Gusti Allah awas kayak lenyapkan sia ku aing nah keur cerita kos kitu gampang tapi Allah mah wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmat dedes jana dahar didinya lumayan diantep ku Gusti Allah contoh geus lo baca Gusti Allah kama ansya'akum min dzurriyyati qaumin akharin kos gitulah Allah maha segala-galana nu mantap teu dirusak kampung lamun Allah can ngutus rasul teu dirusak hiji daerah mun Allah teu ngutus wali-wali Allah alhamdulillah baheula di urang Hindu jol wali sanga datang mulai ti ditu Sunan Rahmat dilanjutkeun ku Raden Patah besar-besaran jadilah negara Islam dilanjutkeun deui di dieu ku Syekh Syarif Hidayatullah Banten ku Maulana Hasanuddin tidinya let kuari jadi koski terus-terusan tapi pejuang-pejuang Islam teu eureun-eureun nyampaikeun risalahna ngalanjutkeun risalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nurut bae aman teu nurut bae dirusak ku Gusti Allah cuman ngarusakna Gusti Allah saeutik sebab Allah mah hanya nyontohan hungkul Allah maha kaya teu butuheun waktu dirusak bae ngan Allah Dzurrahmah boga dedek jeung nyaah ka urang mudah-mudahan urang kabehan sanajan pinuh ku dosa sanajan urang pinuh ku salah mudah-mudahan dihujanan rahmat ku Gusti Allah sehingga dedek jeung nyaah Allah
dipinuhan ka urang kabehan sehingga urang bener-bener aya dina ridho Allah di barakati umil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. Karakter orang-orang kafir mah horenganannya ngagantikeun biayatilah ayat-ayat Allah samanan qalila kana harga anu saeutik anu dunia. Orang-orang Yahudi teh lain teu palalinter Taurat teh pinter. Orang-orang Nasrani teh lain teu pinter Injilna jitu ayatillah. Istalu di mana istabdalu majaz isti'arah. Majaz isti'arah tabaiyah nu mantak dingaranan majaz lain make makna aslina nginjem kalimatun ustumilat nu mantak dingaranan isti'arah lantaran disebut musyabah bihna dipikeun musyabah nu mantak dingaranan tabaiyah lantaran nuturkeun kana asliyahna berjalan dina asliyahna heula tah ngaji teh lamun geus datang ka dinya rada nyai-nyayan kan aya istarau meuli masa ayat dipake meuli samanan qalila kana dunya iraha transaksina jan teu jual beli bahkan ka teu ieu duit tah dipake meuli barang eta ngaranna meuli ieu mah lain ayat teu dipake lain pake jual teu dipake mah ditinggalkeun demi untuk kebutuhan dunia jadi ninggalkeun ayat mencari dunia lain teh yaho ayat kitu pinter berarti gagantikeun kanyahonyana ayat anu sakitu mulia lantaran wahyu Allah digantikeun kana samanan qalina sekejap dohon mantak banana istabdalu geus ulah di manaan istarau tuku berarti amri anggentiaken ya alladzina berarti aturan istirona bimana istibdal subihal istibdal bil istirona mulai ka ngaji puyeng tak kos gitu puyeng ge sia nu teu mondok nu mondok mah kos gitu ya kecil mah leutik ka mah kos gitu kan poho deui tuh kan kos gitu teh guys kaditunan ge istarau bimana istabdalu berarti kan nuturkeun kana istibdal berarti majaz berarti masdar nantak jadi tabaiyah wari guys singkat tabai seperti kos itu. Jadi atuh gak maknaan istarau ulah makna tuku ngagentiakeun mun maknaan tuku salah jai meuli mah ieu pameulina ieu barang nu dibeulina tah aya aya papan lain kos itu ditinggalkeun teu make ngaranna tapi demi meraih samanan qalila oh berarti istabdalu ngagantikeun ayat anu mahal hargana ngagantikeun ayat anu istimewa luar biasa mulia lantaran wahyu Allah digantikeun kasamanan qalila yakni dunia nulir teu beda jeung meuli daripada aya gagantianana aduh pohara ayat Allah berupa wahyu belah dituna Taurat jeung Injil belah dieuna Al-Qur'anul Karim ditafsiran ku Imam Jalal bi ayatil Al-Qur'anul Karim mulia pohara anu bakal ngadatangkeun kana kahirupan sejahtera di surga Allah lamun nurut nuturkeun kana Al-Qur'anul Karim tina ucap tingkah jeung pola urang teh nuturkeun Al-Qur'an pait amis terus paeh urang surga Allah Al-Qur'an sebagai wasilah jang ngadatangkeun urang ka kahirupan anu lestari di surga Allah wahara atuh ai dunia dunia mah duit nu kamari dileungeun urang poe geus eueuh mobil nu tahun kamari aya poe tahun ieu geus eueuh
motor nu kamari aya kuari geus eueuh sekejap dunia mah lamun ku urang diperhitungkeun jaheuh hok geura duit kamari urang nyekel 100 juta pa ieu geus eueuh motor kamari luar biasa sagala rupa motor aya kamari keur boga teh hei ka motor beat aya motor nu gede teh naon eta naon ngaranna lain anu lamun aya nu ngabonceng kitu bae teh aing mah greget biasa kunaon nyiptakeun motor kos kitu teh tah lamun pake ngabonceng kiai teh pantes atuh teh pantes banyak kiai make udang-udang kieu bae naplok aya jelema nyiptakeun motor kos kitu ulah sok tapakur bae goblok teh jelema atuh ka eta mah lamun urang sorangan aju ka beneran nganggih jahe. Nah, itu kan motif sab. Haji panjana mah teu bisa tah ngadeng lamun teu nyeklak teh teu bisa motor kos itu mah hese. Deuk ragag bae. Kudu nyeklak bae pan. Atuh pan eta mah teu kudu nyekelan ge geus nud-nudan ka dieu tah. Ya Allah, ya Rabbi. Ai kos kitu hayang ngora deui teh hirup. Sia aing mah lain aing. Sia mah kolot ge kos kitu. Lah, ieu kan dunia tah dunia kamari awewe itu mani campernik gelis luar biasa 20 tahun ka tukang kuari ya Allah susuna percis kos balon kurang angin berarti kan beak eta dunia eta kos gitu kamari mah bujurna eplok cendol kuari mah teu gagiplek kuru tinggal tulang doang kanyahoan tinggal tulangna aya anjing ngagogogan pajar tulang kan berarti dunia ya kan cerita dunia naon artina itu dunia kamari urang boga kijang nu anyar kuari geus eueuh Avanza nu anyar kuari geus eueuh Fortuner urang boga kuari geus eueuh oh tuh tinggal jemputan bae tu imah urut aing kuari geus eueuh dunia sekejap kamari duit tu kamari poe ieu eueuh nu poe ieu aya ge isu page tu eueuh dunia seperti eta dunia berarti kan leutik samanang qalila haju ditinggalkan kan kurang kumaha pahartos sugihna balik sugan mawa kunci apaan saja teh sugan Mercy nu kunyana di papaket eta Mercy Jeep teh anu ka mamana kunyana di anti tembak pan eta mah dibodip sedemikian rupa balik ka kuburan sugan kuncina dibawa atau ban setipna yang teh Ibu Tin wow 10 besar dunia masuk terkaya 10 besar dunia paharto teh triliunan rupiah geus hese lamun make kalkulator nu Haji Pendi mah geus nemboal kapuateun. Tek nolna ka mana ye? Teu kapuat. Kalkulator murah ka kos itu. Teu kapuat. Atuh teh mah ngana geus 1 juta, 2 juta, 10 juta masih kalkulatornya masih main ge. Tahu lah 100 juta lah masih main kan. Asal geus bangsa teh we, ieu kumaha cenah ka dieu ieu. Ieu kumaha? Bantikeun kalkulator kos kitu kan geus. Jeung sia-siana habak. Ih, miliar ge geus hese. Miliar ge tek ieu genep. Ieu genep. Ih nol ka mana ieu? Ai yang meureun jeung susah sok resep jeung serikeun. Asa hiburan jeung susah teh sebenarnya. Ya Allah, ya Rabbi susah mah ka kota ge kajeuleuh kan urang. Lain setelan. Masa make samping make sepatu. Kan teu nyetel eta ngaranna. Eta kan samping mah sendal, make sepatu. Masya Allah, aya deui make udang-udang make jaket. Kumaha sih teu nyetel teh budak. Mantak zaman SBY eta Agim ieu keur carita nyetel. Agim kan lari pagi jeung SBY make udang-udang. Weh cekula ieu ya hebat teh ka anak teh. Hebat bala mana? Ieu make udang-udang bae. Nih. Ieu nu kos ge bodoh ngaranna. Masa lari make udang-udang. Lari baru lain make udang-udang, lari mah make training, ulah make nanaon, priwit teh trit. Eta pinter gitu ngaranna. Geus eta Agim teh teh zaman SBY. Nya kan diorbitkeun. Lari pagi jeung SBY. Atuh selain salari-larina ieu teh mah sarua teh ge pencitraan keneh. Ngan ieu keur carita make udang-udang salah. Udang-udang mah jang salat. Jang salat, ngariung ge kitu kudu make udang-udang. Yang ieu mah siapa ngariung make udang-udang aya salat teu make kopea goblok.
jawab karena teu nyurup eta ki pudoli kos kitu ta urusan teu nyurup iya ikir carita istarau bi ayatillah samanan qalila masyaallah saha anu bisa maca ayat berarti kan Allah ngagerakeun lain sembarangan atawa nu ngadengikeun ayat ya Allah lain sembarangan nu mantak datang ka reup sare eta teh naon ku indah-indah mantak kiai lamun datang ka murid HS hebat eta kiai bisa menyejukkan hati murid pantau geun habak istarau bi ayatillah samanan qalila hanya demi meraih samanan qalila dunia jabatan aya dinyana Quran aya dina qalbunyana tapi hese dek nerapkeunana hanya demi samanan qalila boro-boro nerapkeun keseluruhan fikih datang ke urusan jilbab bae kurang kumaha di DPR lu pinter lu talar Quran dek nerapkeun eta bae ge masyaallah wah sedasa hanya untuk samanan qalila sampai saiki dereng ana keputusan mengkonon laiki ayat teh istarau bi ayatillahi samanan qalila bacakakeun ge saking DPR maring DPR ku sira iso ora siki baca ki aja mengkonon sira ngaji nek endi sira ing Cilongok bae kajangan di Jungkana endi saya ngaji maring aku bae sia ngomong jadi acak-acakan gitu aduh ya Allah ya Rabb hanya demi samanan qalila jabatan hanya demi samanan qalila tahta hanya demi samanan qalila wanita hanya demi samanan qalita nah dengan berbagai samanan qalila dunia ditinggalkan ayat istarau bi ayatillahi samanan qalila kajen tama batur mah DPR mah emang keur ngojai di neraka tama kos kitu mah ieu bae kiai nu di kampung ngaranna bae kiai salafi tapi ka pendopo deui ulah nyile ka dieu sia biasa bae aing kasinggung biasa bae hanya samanan qalil ayat digantikan ka duit 1 juta 2 juta 10 juta naik ke panggung hanya untuk samanan qalila istarau bi ayatillahi samanan qalila engke kumaha di akhirat mah tah ieu karakter kafir seperti kitu kafir mah jelas kos kitu istarau bi ayatillahi samanan qalila tapi urang kuari nu jekelan Al-Qur'anul Karim demi meraih samanan qalila gereja tanda tangan bae peda aing jadi mui demi kelestarian mui daripada aing teh tanda tangan coplok jabatan wani aing mah kajen teuing kumaha ge demi samanan qalila kajen teuing di akhirat dibeuleum ge kumaha jabatan aing keur bupati negara urang keur demokrasi aya agama sia agama ulama atuh Islam aing negara demokrasi beratan ke agama sia beratan ke negara sia ulang ngomong kos gitu cenah ieu mah pokona mah kami mendek tanda tangan bae karena kami mah jabatan bupati hanya demi samanan qalila jabatan bupati sabaraha tahun sia ngajabat jadi bupati engke dibeuleum sia di neraka jahanam sabaraha halilan istarau bi ayatillahi samanan qalila kafir bae jelas tapi babatok sia tuh pakai babatok we pantutung ya Allah ya Rabb Masya Allah Karim hanya samanan qalila secuil anu Kangjeng Nabi mah menyikapi dunia teh lain lalagaan pan urang geus sering za Kangjeng Nabi lempang jeung sahabat kemudian cak Kangjeng Nabi itu naon bangke tuan nu bantak dipikeun kurang teh hayangeun nu bogana embungeun nu bogana nu bantak dipikeun nu bogana kunaon ijideun gilaeun Allah menyikapi dunia leuwih ijid tibatan bangke tibatan nu boga bangke terhadap bangke tuh nu mancak dunia teh mun urang nyaho kana hakikatna dunia bau sabenerna mah
lamun nyaokeun hakikat ada dunia bau sakumaha bangunna bangke mentek Kangjeng Nabi ketika Isra digambarkeun ku Gusti Allah aya seorang nini bengking nini kan aya nu henteu bengking mah bengking nya nini nya bengking kan geus eueuh pupurieun geus eueuh pupurieun atuh can nini mah nya bongkok nya kuru bengking berarti kan geus eueuh nanaonan tah nini saha nu hayang kawin ka nini jadi stadis nah kuari nini tapi dipoles Masya Allah eta nini make lapis ya Allah make lipen weh lipen lagi tengah nama berem sisina mah hideung dimodif punya pacar artis ya Allah make shadow ya Allah ya Rabbi ieuna di plat-plat aya berem-bereman biasa orang gila kan leuleun nini kos gitu kan gila Masya Allah ieu make rencengan biasa ya Allah dadana dibuka deh atuh dadana dibuka ge lamun nongtot ieu mah pan ngahelob wah ini parah ini parah ya Allah ya Rabbi nah tapi kan gambaran seperti eta Kangjeng Nabi digeroadkan ku nini ya Muhammad anjirni ya Muhammad anjirni tapi Kangjeng Nabi terus bae ya Jibril man haji saheta oh cek malaikat Jibril hiya dunia eta dunia mun maneh nembalan ujianana umat maneh ngojay di dunia kejaranana dunia baik untung maneh teu nembalan Muhammad masyaallah eta digambarkeun nini-nininya bengkingnya jore geus eueuh dipang jore-jorena urang lamun kuari aya nini-nini di dieu hiji bae gila urang pasti kararieu bae komo haji pendi mapan tolol jelema pun geus lakuna bau nini-nini aya jahe onah kunyana dipentang di dieu tapi lamun nini geus kararieu bae kan ini mah bau hangru tuh hapek ya nama tuh saya heran ini mah sanajan make esprek beh disemprot bisa lah kurang set tetep kambe bae cek nini wah sia cenah gitu marah nini oh nyawan bae dan aing sia ka imah ka ambe nah ieu kan gambaran dunia seperti gitu saha nu resepeun ka nini iji ningali nini mah belu nini mah gila ningali nini nah ieu kan dunia hakikatna dunia seperti eta komo mun Kangjeng Nabi ngagambarkeun bangke masyaallah karim mantap wali Allah geus dibere ilmu hakikat sehingga neuleuh dunia leuwih joret tibatan kocomberan lamun Hasan Basori nyaritakeun perjalanan hirup tapi indah Hasan Basori perjalanan hirup teh Gusti Allah indah jasa tentrem jasa tapi keindahan jeung katentreman teh horenganan engke bakal mawa kacilakaan Gusti keindahan jeung katentreman dunia cek Hasan Basori keindahan jeung katentreman dunia nu bakal mawa kacilakaan naon hartina Gusti sapira di dunia teh moal lila Gusti bere abdi pandangan terhadap aslina terhadap dunia Gusti cek Hasan Basori terus saya ibadah ka Gusti Allah ngadoana seperti eta ya Allah ya Rabbi hirup teh tentrem jeung tenang neuleuh dunia teh indah neuleuh dunia teh amis sakumaha cek Kangjeng Nabi adunya mah huluun hudrun dunia mah amis tul hejo ku ayeuna sakitu abdi teh ningali dunia teh indah Gusti tetapi ternyata horenganan bakal mawa kacilakaan bere pandangan abdi terhadap aslina dunia Gusti ya Allah nah mulai Ki Hasan Basori zuhud lalaunan dibere teu hayang kana dunia ya Allah begitu pas dibere ilmu hakikat ku Gusti Allah ningali dunia gila sakumaha gilana urang neuleuh kocomberan nyana ngomong deh ya Allah ya Rabbi horenganan kagilaan abdi terhadap dunia ieu lah nu bakal mawa kebahagiaan jaga di akhirat
Gusti ulah dicabut pandangan abdi terhadap kagilaan terhadap dunia. Gusti tambahkeun Gusti pandangan mata hati abdi kagilaan anak kaijidana terhadap dunia. Sebab kagilaan kaijidan terhadap dunia horenganan anu bakal mawa kebahagiaan jaga di akhirat. Masya Allah. Maot keur meujeunna teu hayang jasa kana dunia. Eta bahasa Hasan Basri. Bahasa Tuan Si Abdul Qadir malain Gusti. Sabada abdi dibere ku Gusti, hakikatna dunia dibere nempo mata batin abdi. Ya Allah, ya Rabbi horenganan sakumaha anu dicaritakeun ku Gusti, sakumaha anu dicaritakeun ku Rasul Gusti percis. Abdi ningali dunia kos nini bengking. Tuan sehat mah, tuan saya mah kos dibere nya neuleuh dunia teh kos nini. Jorek biasa. Teu hayang sakali. Mantak cek Tuan Si Abdul Qadir sahaja lemah anu cicing di dunia haju rindu karena dunia eta mah 100% di akhirat bakal cilaka. Ya Allah. Sekali deui dengkeun ku celis ya. Lamun aya jelema cicing di dunia haju kejar-kejaran dunia, ngejar dunia, rindu terhadap dunia, eta mah 100% bakal cilaka di akhiratna. Kadangnya ku celis ya. Atuh kadangnya ja aing ngomong. Eta bahasa Tuan Si Abdul Qadir. Geus urang cicing di dunia tapi ulah cinta kana dunia, cinta kana akhirat, pindahkeun ka cinta urang. Padahal mah cicing di dunia tapi cintana cinta ka akhirat. Masya Allah. Lamun urang ku ari cicing di dunia cinta kana dunia, di akhirat bakal cilaka. Cirina jelema nu cicing di dunia haji cinta kana dunia kumaha? Cirina isuk-isuk geus nyekelan kan kulator. Isuk-isuk geus HP. Tas salat lain istighfar HP. Mawa susur mah teu prihatin lamun tinggalin susur tapi tinggalin HP mah mau sedih. Aya kabeh kan? Aya kabeh. Urang deuk salat susur teu kabawa biasa bae cuek bae, tapi ketika ieu naon gara-garana HP teu kabawa, oh walah wahuluh. Masyaallah, aing mah lamun HP teu kabawa asa pareumeuan obor hirup. Parah. Eta ciri jelema merindukan dunia. Ya Karim, ya Karim, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, datang ka mana coba diri urang. Mencintai jeung merindui dunia sehingga nu cek Tuan Si Abdul Qadir jelema cicing di dunia, mengejar dunia jeung cinta dunia, jaga di akhirat bakal cilaka. Leuwih bahaya deui mah leuwih jero deui mah ucapan Imam Ghazali. Jelema anu di dunia hirup di dunia masih kena mencintai dunia geus tah mah siap jasa kudu ka neraka. Hiji. Ketika jelema hirup di dunia ku ari mencintai akhirat lantaran aya sorga eta ge antara neraka jeung sorga. Oh Imam Ghazali mah parah jasa ieu mah. Parah jasa. Anu salamet kumaha tuh? Anu salamet mah jelema hirup di dunia ulah resep kana dunia, ulah resep ka akhirat. Sorga aya bidadarina jeung kanikmatan ulah pake ka resep tah sapira makhluk. Hiji bae dipake ka resep teh dunyana Allah karang beres. Dicaritakeun unggal minggu ge tetep bae. Nu jadi hayalan teh dunia keneh. Tarak ke beres gaji ulah cinta dunia. Aju minta doana cenah kiai kula supaya bisnis kula selesai tangkorak sia beureunan. Tarak ke beres caritakeun ulah cinta dunia. Ngaju kiai da kumaha tuh ngadoakeun bae. Nyana ge kadang-kadang perpuluhna. Kiai goblok. Kiai goblok masih di perpuluh keneh bae. Waya ngadoakeun bae jalain duniana nu jore mah wala tansa nasibaka minad dunya. Cinta terhadap dunia. Nah, urang sebagai khalifah ini ja'ilun fil ardi khalifah. Dijadikeun khalifah teh titah ngurusan dunia tuh pertanian urusan, tuh gunung urusan, tuh perekonomian urusan, tah negara urusan. Tapi ulah mencintai urusan. Henteu pernah Kangjeng Nabi
kadatangan jelema nu tani titah eureun tanina malah survei Kangjeng Nabi ka petani-petani sing bener tanina penting awas ulah cinta terhadap dunia Allah. Kangjeng Nabi ka pasar Kangjeng Nabi nyaritakeun sing hade dagangna lain eureun dagangna sok pajukeun jang ngabang sok jang syiar moal bisa perang tanpa aya perekonomian sok tuh nu dieureunkeun ku Kangjeng Nabi sugan dagang titah eureun ibadah bae ka Gusti Allah henteu. Tuh nu dieureunkeun ku Kangjeng Nabi sugan petani titah eureun henteu. Tuh nu dieureunkeun ku Kangjeng Nabi tina nagara terus tetapi kade ulah mencintai dunia urus dunia ketika perang modalan tah perang ketika ngabangun syiar modalan tah eta teh titah kos kitu tah lain berarti haji urang cul eagle lepas dog-dog salah tentu kita ngomongnya si pentingnya naho tah eta kos karan itu jadi urang urusan khalifah urang tok urusan urang dagang sanggeus dagang untung masyaallah ya duit ya alhamdulillahirabbil alamin sanukeun ngabangun masjidnya oh itu tuh awas ya salila di aing aya keramik bagian aing kenteng bagian aing semen bagian aing pasir bagian aing tah anu ngabiayaan tukang bas geus bagian aing ai kami mana geus ulah siapa milu bae jeung aing ke di aing loba keneh duit tah eta kos kitu kan mantep ngadengena ngeunaheun ge ngadengena buktina jauh mana kita keramik bae hese oh keramik bagian mang haji ayo ukur bae geus ukur ayo sabaraha ieu teh mang haji tah geus besi aya nu rek nyumbang teu lah ka aing bandari. Nah, geus aya cenah ieu aya setengahna Mang Haji jakabehna ieu kan aya 1000 meter. Ieu geus aya kabeli 600. 400 meter deui. Manya nu 600 kabeli 400 kabeli. Bararodo sia mah. Neraka jahanam. Ya Allah ya Rabb. Dunia sing ade. Jadi dunia mah hina, dunia mah ijid, dunia mah sekejap. Nu sarugi nu kamari tuh lu nyana kuari geus paeh tinggalkeun kamari tuh pamajikan si itu tuh geulis jasa kuari ka mana Mang Haji paeh tinggalkeun itu mobil saya itu mobil Mang Haji anu kuari ka mana paeh tinggalkeun hari itu pet anu sabae nya lo mah jenderal kuari paeh jenderal ge modar sarua itu periwit sa polisi periwit ngagantung jelema mana atuh kan di periwitan jero kuburan Tatrit. Kami ditinggalkan dunia tah. Sok randapan gerak urang jaheunya dunia nu urang aya keneh ge duit nu kamari poe ieu eueuh nu ieu aya ge isuk bakal eueuh motor kitu keneh geus sabaraha kali gontor. Oh geus sabaraha kali ganti ternyata hari kos kitu dunia mah. Ngitulah mobil yang motor ya tanah dan lain sebagainya kadang jadi nu urang jadi nu batur kadang jadi nu batur jadi nu urang. Oh ieu dunia tinggalkeun paeh ditinggalkeun sekejap. Jabatan nu kamari jadi presiden kuari geus eueuh kamari jadi menteri kuari geus teu kamari jadi gubernur kuari geus teu jadi bupati geus teu berarti kan sekejap tapi ayat Allah mah ayat Allah terus bae sebab ieu mah qadim nu bakal ngadatangkeun hamba-hambana ka surga Allah tapi kafir wanieun ngagantikeun ayat anu mulia nu agung digantikeun ka samanan qalila na'udzubillah min zalik ieu si hade urang istarau bi ayatillahi samanan qalila kuari we di DPR hanya untuk samanan qalila kabeh ge dilepaskeun kabeh ayat-ayat Allah mantap lamun nyada jadi PR paeh masyaallah na'udzubillah min zalik wallahu a'lam sebab naon teu make ayat make kepentingan demi samanan qalila eta bae geus segi rumus bahaya jasa gali geura DPR paeh gali saminggu buka geura mun teu bilatungan teu teu bilatungan kajen hukuman namun teu make ayatillah istarau bi ayatillah samanan hanya demi samanan qalila aja atuh lain DPR bae sia ge sarua bae nu ngridit eta teu make ayatillah ayat Allah ngaharamkeun riba teh nu kos kitu tapi demi samanan qalilah yang boga mobil tah yang boga mobil teh samanan qalilah kajen lah ngeridit ge urang demi samanan qalilah paeh lah dia sate sia kajen buku sate embes deui sate sia
Masya Allah dari اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله ngagantikan ayat-ayat Allah yakni Al-Quranul Karim anu agung anu mulya nu maha bako digantikan samanan qalila kana dunia anu sekejap sekejap naga sekejap na deui ya detara kuninggalkeun maranehna kana ayat demi untuk memuaskan syahwat jeung hawawanin kafir mah fasadduan sabili ngahalangan na agama Allah disebut kafir Nasrani Yahudi ieu urang nu nyekelan agama urang nyekelan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim pedah urang jadi pemerintah wanian fasadduan sabili ngahalangan tina agama Allah atuh geus cilaka nanti urang lamun jadi muih hese-hese eta ketika aya usulan-usulan ti kafir kumaha coba menjadi pemerintah ye cerita mah eta mah kan birokrasi aya teh mah henteu atuh pan banyak kapan kudu akur ai iman teh atas diku bil lisan binutki bil lisan wa tasdiq bil jinan ngaranna iman anu sampurna ucapan jeung hate jeung pagawean akur cek urang Karawang mah ceplak jeung tapak akur iya tuh saya papan ceplak doang tapak mah henteu tah kan kos kitu dah besi bae anu ngomong ka kitu teh makan sekala kadar birokrasi cek jaya hate me inkar tanda tangan bae itu tanda tangan teh pagawean ngaranna ngaridoan mata kurang kudu sasalaman ge tasafahu baina rijalikum sok sasalaman namun memang ieu waktuna bagus namun memang kudu sasalaman urang duaan sasalaman eta teh ditanya ya Rasulullah aya sasalaman naon sasalaman teh ngabuktikeun hate urang eueuh nanaon jeung manehanana dibuktikeun secara simbolis ku sasalaman tek masyaallah kan komo urang Arab blak 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 ya Allah tambah deui urang Arab anu selon mah jeung tarang blak muncul nur bek sagede leuwih teuing tambah eta secara simbolis jadi hate geus dihampura itu naon jeung urang sasalaman plak nah ieu secara simbolisna urang lamun jual beli atuh geus eta mang duit tah geus tah simbolisna naon make tarima meuli nya mang jadi itu tarima ngajual ijab qabul ngaranna eta adalah simbolis tina tarodin teh silih ridwan kula boga duit tah duit dajang meuli mamang boga barang tah barangna tarodin ngaranna silih ridwan secara simbolis dah tarima meuli nya mang ituna tarima meuli nya mang ah geus beres tah kos kitu tah eta gara jual beli syariat mantep jasa kuari mah pan urang meuli nyokotan bawa ka kasa ka ditu ngantri ka ditu nyanana make kaca dek tarima meuli jeung saha hese I ala Yahudi tak urang teh kuari mah pasoduan sabili Yahudi teh ngahalangan tina jalan Allah lamun secara langsung moal bisa langsung kunyada dipantau ieun sabar subur dijieun minimarket dijieun supermarket dan lain sebagainya sekian tingkat belanja di handap bayar di luhur eueuh transaksi tarima jual tarima ieu ge termasuk pasoduan sabili Ishtaru bi ayatillahi sabadan qalila pasoduan sabil carana pasoduan sabili urang di berbagai-bagai geus puguh diperpolitikan kunyana dihalangan tina jalan Allah DPR tinggal DPR talar Quran tinggal tepal Quran sabaraha DPR urang nu talar Quran tapi lain talarna merealisasikan anak ayat henteu ternyata eleh urang atuh berarti ku demokrasi demokrasi buatan Quran apa lain berarti pasoduan sabili Quran teh supaya nerapkan undang-undang Al-Quranul Karim ternyata maka demokrasi teu katerapkeun berarti demokrasi teh termasuk pasoduan sabili anu terus menikmati demokrasi atuh neraka ayo sia ulah kitu cenah nyurana surahkeun ku sia aing ngadanyakeun salah awas ya kowe pentug sia kowe sarahkeun sia ayo surahkeun ku sia geus lain make peureup deui golok bae sia aing calangap sia di parang sana itu kuat
ieu kakarak ge ieu ilmu zahir tafsir zahir urang lamun nyaritakeun tafsir hakiki mah murikak bulu tafsir teh kapan aya tafsir zahir padahal ieu kabeh ieu Jalalain Sawi Ayatul Ahkam kemudian gitu tafsir non gitu ngaranna Qurtubi tafsir berbagai eta zahir tapi lamun ayat tafsir Syafi'i anu mengarah kana hakikat tafsir hakikat aya karangan Imam Syafi'i ayo Imam kitu Maliki tafsir hakikatna masyaallah tuh aya bahasa sababaraha non kitu ngaranna sababaraha sahabat anu nafsiranana langsung make hakikat urang mah lamun nafsiran ayat anu eta bae ayat dan kitu ngaranna ayat Ramadan wa in kuntum marda ala safarin aw jaa ahadun minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba atuh eta kapan ayat tayamum ngeunaheun tetapi ahli hakikat mah lain kos kitu nafsiranana Paing kuntum mardo lamun aranjeun garing hate pinuku syahwat aw ala safarin atawa perjalanan menuju Allah tapi di jero hatena pinuku hawa nafsu tuh aw jaa ahadum minal ghaid ai ghaid mah kapan eta teh kitu WC isi urusanna dunia atawa jero hatena pinuku urusan dunia Aula mastumun nisa ai tadi mangan sakadar kahayang dunia kuari mah mastumun nisa ai nisa eta dunia sebab Kangjeng Nabi nyaritakeun al mar'atu mata'un wa khairu mata'iha al mar'atu sadaq berarti awewe eta dunia aula mastumun nisa ditafsiran ku ahli hakikat mah eta adalah manehanana bergelut dina dunia HP jaringan jang dunia organisasi jaringan jang dunia partai jaringan jang dunia nah, ia bergelut lamas tumun nisa dunia. Dalam tajidu ma'an hajun temanggihan jelema ma'an teh cai tapi jelema anu yang ngaluruskeun ya ne Kangjeng Nabi teka zamanan Kangjeng Nabi ma'an teh dalam tajidu ma'an temanggihan Kangjeng Nabi sahabat temanggihan ka sahabat tabiin temanggihan ka tabiin jang ngaluruskeun anak guru mursyid dalam tajidu ma'an teka pagi jeung jelema-jelema nu ngalempengkeun ngabersihan qalbu fatayammamu sa'idan thayyiba tayamum bae geus ulah make cai cara tayamumna kumaha terserah gerak guru mursyid anu nyahoeun oh siapa penyakitna ieu tayamuman nah Haji Pendi ya hadir sia hadir nyokot lebu nu loba sakumaha lobana sakintal kumaya aing sih mah mending dilebuan langsung ngeuh dilebuan nah gali heula aja lebuan paeh di dinya kajeun cenah paeh si wadehem sagala rupa eta urang we ieu lamun urang nyaritakeun ayat per ayat masyaallah urang lamun nyaritakeun wa huwa ma'akum aina ma kuntum make hakikat ya Allah ya Rabbi geus teu daya teu upaya teh ayat tafsir hakikat anu dibaca kuduku ahlina sebab besi salah ieu ge sarua istarau bi ayatillah make majaz heula eta teh jang notor kana makna hakikat di manaan ku istarau salah lantaran isyra mah engkena bakal aya timbal balik tapi kapan ieu mah istibdal geus mulai make majaz ieu ge geus bagian daripada mengetahui secuil hakikat kuari sebab make korenah kapan nah istarau ngagantikeun ayat yakni Gusti Allah an ayat Allah teh Gusti Allah kok bisa pas gitu sih kapan urang teh KBG tercipta ti Gusti Allah teh tina cahayana nyokot ku Kang dibikeun ka Kangjeng Nabi tina cahaya Kangjeng Nabi jadi alam ieu teh kapan cahaya Kangjeng Nabi aslina mah kapan Gusti Allah ayat mantap KBG jadi ayat ya teh gunung ayat Allah laut ayat Allah tatangkalan ayat Allah urang ge ayat Allah
Numatak urang ayat Allah geus lamun urang nempo secara zahir jelema lamun secara batin ieu teh tajalli Allah. Geus luhur tah tajalli tah. Aya ge di lembur mah haji sajali. Ieu mah tajalli. Ieu kan Gusti Allah bisa. Ai eta sia hirup usaha nu Allah atuh tajalli Allah di sini. Ai gerak nang saha nang Allah. Bisa henteu lamun ku Allah teh gerakeun atuh henteu. Berarti kan tajalli Allah digerak nu aya di sia. Tapi urang mah can datang kan kadinya. Kulantaran can datang nu kadeuleu teh si eta bae, udin bae. Haji pede bae. Kadeuleu bae ungkug-ungkugan leumpang si eta bae. Can datang urang, tapi eta sebenarnya mah ayat Allah tajalli Allah di eta. Nah, ieu kan istarau bi ayatillahi tamanan qalila. Nah, lamun keur nyaritakeun tamanan qalila, gambaran tamanan qalila, Kangjeng Nabi mun nyaritakeun sorga, teu terasa urang aya di sorga. Ketika ngagambarkeun dunia lu hina, terasa hina dunia teh sehingga leuwih tibatan bangke kahinaan dunia. Loh, urang teh keur di majelis heulah. Kaluar bae sendal leungit marah. Eta dunia teh. Goblok. Sendal aing sendal kulit. Siap. Bok. Hei. Eta kita hese. Istarau bi ayatillahi tamanan qalila. Batak Bastur bisa nafsiran dia. Bisa nafsiran itu tafsir kosmiknya masih zahir kene. Nayalah fasaddu an sabili. Ngahalangan tina agama Allah. Di mana cicing? Di pemerintahan maneh teh ayat Allah. Kunaon atuh ayat Allah? Kok bisa henteu make karena ayat Allah. Nah iyalah bagian siksa. Mentak kadeuleu ku ahli-ahli Allah mah jelema-jelema anu henteu make ka ayat Allah. Sebab naon? Henteu batin, zahir ku ahlina mah. Ku ahlina mah zahir. Bahkan kaambe lamun jelema cinta jasa kana dunia teh mantak besi aya kiai misalnya datang urang kieu bae pos kula lamun datang haji teh kieu asa teu kuat keur mah hatena dunia kelek deui eta apa aja teu mandi deui tadi emang meureun panyakit bau badanna aya teu keur ieu teu leuletik bau sering ahli Allah mah gitu sok besi zarah misalnya ka biblut ya juga biblutna mundur deui eta geus kaambeun aja pendi ka Jakarta ngandeuk naon kitu ziarah ka Habib Lutfi malam Salasa kan sok aya di Jakarta Habib Lutfi na aya tapi ngonci maneh taek geus terus assalamualaikum waalaikumsalam sora no ditungguan datang ka subuh cak Habib Lutfi aing mah kajen salat qada daripada magian nyana qada datang nak ambe di ibola sangka Masya Allah lain seetik wali Allah anu bisa ngambe dek datang hiji jelema almarhum abah bae aya hiji jelema susah jasa kunaon teh abah nungguan bae di lawang teh begitu datang berarti sakuliah nya keur nungguan ieu bener bae padahal mah jelema susah teh geus lila karek ngobrol bah kok eta disabut itu hatena bersih sakian jelema biasa. Aya deui udah kadatangan kiai, da beja heula lama. Nah, kiai anu dek datang oh ya teu naon barang mau datang ka dieu hees bae. Abah eta kitu ge abah. Beda udangkeun bah aya tamu kiai anu. Diuk bae. Oh, balik deui ka dieu. Ku ibu teh kan titah diudangkeun. Abah sia udangkeun tuh, aya tamu diudangkeun bah tamu teh. Titah diuk bae balik deui ka dieu. Kesel urang ngaudangkeun anak. Ieu mah teu beda jeung si ieu. Gula tak kaambe lain sosok kiaina tapi batinna terlalu cinta dunia hangru kan bau ente jadi ieu kula beundeuk nanya we ka kiai kuari bawa tuh lain bau teh awal ge bentek jasa ieu tapi lamun si eung wallah alam henteu beureun barang datang nu dua jadi bau aya samanan qalila laletik hina bau Masya Allah kan lamun Tuhan Syabdul Qadir geus bisa ngabuktikeun jekal apal di titah
dicekel ngurucut getih dek sanu daek ngadahar apel uraja kita dicekel dipencet kieu keluar getih berarti kan ieu apel menang meuli duit ti nagara eta teh kan getih rakyat masa kiai menta ka nagara pake ngabangun majelis nu mentak baueun kiai ngabangun pondok duitna ti nagara baueun kajian kumaha ge santri teu betah ya motok wari majelisna bagus pondokna bagus santrina lake ki ora ono leuya wih iku hangru apa iku hangru ya wis lah tah komo dahareun komo didahar ku urang eta gambaran-gambaran ahli hakikat masyaallah karim nah ieu mah fasadduan sabili ngahalangan deui tidak lempangna agama Allah luhurna agama Allah dihalangan ya Allah ya Rabbi di negara behulanan guari mah soal jilbab bae dipermasalahkeun berarti kan fasadduan sabili ayo raramean ulah kunaon anu make cangcutna kita dipermasalahkeun make cangcut teh dimasalahkeun susu kadang sapotong teh dimasalahkeun malah mah di DPR dibahas jangan sepotong semua ayo saya korupsi dan lain sebagainya fasadduan sabili dalam rangka fasadduan sabili urang kan eta kakarak ngabahas ala kadar nah kuari secara politisnya fasadduan sabili kumaha ekonomi secara ekonomi fasadduan sabili kumaha urang mah nu jelas-jelasan teh larangan-larangan zahir tapi kan di negara mah lain make aturan-aturan fasadduan sabili urang di jerona aya cilaka kajirnya nama keur ngurusan negara tapi ai kiai teh mah atuh cukup bae ku ngadoakeun nu penting tentrem nu penting aman jauh presiden mah bahaya menteri atuh cilaka nu ngurusan atuh teu kumaha ngan urang ulah terlibat urang mah ngadoakeun balalanderna bae beres geus ka itu ulah sok hajupu nya nguyup nya nguah wah cilaka teh mah kiai kos kitu batu ya Allah ya Rabbi manta kaya kieu teh gua ndek ieu non kadang-kadang ndek pangbenerkeun masalah naon roid ayo henteu teu kudu ka dieu ka kiai anu bae sarua bae teu hayang iya tuh kiai anu geja pinter embung si siapa sarua bae lamun ngabagi di dieu jangan begitu henteu emang kunaon gitu embung jakena teh mah atuh geus lah teu bisa ngomong kumaha iya teu coba ngomong henteu lah henteu ente omong ente lah tuh ya hese geus kos itu teh hese tah da badak loba jasa kiai anu aya di hareup mah bangun bagus jadi tukangan mah horenganan nyamual ya duit pamarentah teh konon kara segala nyeun proposal dan aya di hareup bagus di hareupeun masyarakat di hareupeun lumayan engke geura ge haseupna bakal ka abah haseupna eta dibere kitu naon kitu mambus embung jelema teh dibere embung sok kuari kiai pinter hajunyana pernah jadi mui sok geura kaambeuna beda ku masyarakat embungeun masyarakat ngondang ge embungeun heran atau tadi di partai Golkar deui henteu aya nu nitahan ngan ngambe batin teh ngambung lah lain kiai teh mah naon emang eta ore koros tuh kebal-kebal tukang ceramah ge sarua kebal-kebal ge bener ge mah beneran ya ih bener kasar tukang ceramah ge sarua bae sarua sebab di benak hatina dunia sok geura teu kudu dibejaan ku kula teu kudu disebutan kiai anu tukang ceramah kakolotakeun tetep bae ceramah deleukeun kaambean ku masyarakat moal sebab tidak dibeneran lain ceramahna hubud dunia sok di Bogor aya tak kiai anu tadina hebat pan ceramahna terus berita kolot teu nu ngundang ngariung kaca dah cenah kiai mah ngomongna ngariung bae emang hayang kita mah gambaran goblok sia kita mah gambaran sama di Cianjur wah udah sekolah kan mah santren di Picung aya tak kiai hebat santrina keur zaman kula di Picung aya 200 hebat kabelah dia ceramah kuari santri eueuh nu ngondang ngariung jelema jak-jak keneh di Sukabumi kula pernah masantren di Sukabumi 2 tempat
aya teh hebat ke Kiai Sukabumi zaman kula warga belah dia masya Allah pernah ka dia ga imah kali nyaritakeun eueuh santri pangajian di Garut atuh bojoku orang Garut teh aya weruh temen ge wis arep di Garut wis weruh kabeh ilayan Cikajang Samarang weruh Limbangan seluruh atuh bae mah ulin bae meureun main bae eta mah atuh di Bandung nya nyawa jasa kula Bandung Masya Allah babaturan gua ambal aya di Bandung aya jelema nu pinter jasa hebat pasantren ge ditingkat santrina loba kuari siji ora ono eta mah lemesnya sa Jogja tuh mah boten wenten wari acul-aculan we jeung calon bupati ancul-anculan imahna mah bagus mobilna aya sapatuna erang tetapi ngarumas hatena santri hiji-hiji acan pengajian masyarakat teh nu daek ngambean sama sakali sok kira ge musibah eta kieu kos kitu teh musibah aing ngomong di hati ka hati mah sarua nyari cerik ya Allah ya Rabbi kunaon jadi kos kieu hawa nafsu Bandung lain hiji babaturan kula aya nu lain babaturan kula ge aya anu wah geus pokona mah terus kalau mah janyaho datang ka Gunung Halu nya naon kabeh si Lilin terus ka ditu ka Babusal ka Gunung Halu nyaho jasa ai si ieu mah kurung batokeun pan hirupna teh jahonan itu jahonan naon nya mah mun cara lauk betok lauk betok sumur didinya deui betok sumur mun cara boga pamajikan hiji ka dinya deui kata limbang siapa pasoduan sabili kata limbang pasoduan sabili maksudna naon sing hade ieu urang katitipan ilmu kade ulah datang ka pasoduan sabili kade ulah dong kiai emang kiai ngaharamkeun naon ngaranna ngeureud ya sanu ngaramkeun henteu kiai mah kalah ulah sok sempit-sempit teuing emang kita bukan hiji gas kredit ya tanggung jawab di akhirat jeung mama ambo mama ngojai di neraka babarengan ulah sok sambarangan fasadduan sabili innahum sama kanu ya'malun eta lah jelema-jelema kafir-kafir panggoreng-goreng ngapagawean nu dipigawe ku manehana naon saduan sabili ya yarkubuna fi mu'minin kafir matara aya ngaraksa ngajaga ngariksa deudeuh ka para mukminin henteu aya sugan aya kakarabatan teu aya illa waladim janji-janji sugan eta teu aya kafir karakter kafir seperti eta iyalah wa ulaika humul mu'tadun jelema-jelema eta lah anu moal liwat wates buang kawarah luar biasa nu jadi bahan ruhak neraka naudzubillah min dalik mudah-mudahan orang kabehan dibere bentam mata hate sehingga orang gede hampura bisa tobat ka Gusti Allah ngaku kana kesalahan-kesalahan ja urang mah manusia biasa tapi orang bisa tobat ka Gusti Allah sehingga karasa tetesan tiisna tobat diterima tobat urang ku Gusti Allah tur bisa ningkatkan ibadah ka Gusti Allah deket jeung Gusti Allah cinta ka para ahli-ahli Allah ngajauhan ka para musuh-musuh Allah sehingga urang maot husnul khotimah cirian kitabna urang mudah-mudahan ke tahun hareup urang bisa kapanggih deui di minggu hareup urang ngaji nggak bahas tentang puasa iraha tanggal hijina menurut hisab kopi teu kudu mawa kitab dina minggu hareup urang ngadengekeun ala kadar tentang puasa wallahu a'lam bishawab.